Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temangkeun wasta abdi Syahwa Intani Putri, abdi ti kelas 10 opat. Di dieu abdi bade macakeun sajak Sunda nyaeta anu judulna Langit Cedeum karya Sayudi. Langit cedeum hate hieum hiliwir angin berewit, angin tuhur nutup kujur, mawa carita neraka, bubuaran nyesek dada, hiji-hiji jarji jandela muka, jalan kunang-kunang ngaplak dataran taraha, tigurat kudrat tangara durma. Langit cedeum hate hieum saha nu tandang meunang, saha nu tungkul ramuk. Muhun sakitu wae ti abdi maca sajak Sunda anu judulna Langit Cedeum. Hatur nuhun perhatosanana. Mohon maaf bilih aya kalepatan ti abdi anu tindak-tindakan atau tina ucapan abdi. Aya kata-kata untuk hari ini. Mohon maaf maca sajak ieu teh sempurna da nu sempurna mah ngan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.